Ke Sugri para wargi Subangga kiwari badidi baris naratas bagian anu ka-18 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha anu kantos ka Bandungan anu kantos ditaratas dina bagian ka-17 hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kebagat kuwanci dina mangsana badarkeun kayaan Mang Kamin sareng istrina aya dina kamajuan dagang lo nya. Maju dagang tetah Mang Kamin. Tantos alo hoyong uninga kumaha ari kaayaan Jang Salia anu harita muja ngetek teh alias kamonyet nya langkung paosna moha mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan Jang Salia. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugri para wargi caig urang tunda heula kayaan Mang Kamin jeung Biiting anu kiwari geus jadi jalma berat beunghar lantaran naon lantaran harta bandana unggal poe nambahan jeung nambahan. Teundeun heula eta ayeuna urang kocapkeun kaayaan Jang Salia urang lembur galumpit teh. Kasugri para wargi Jang Salia sadatangna ka Gunung Parawit manehna terus ngajalankeun naon-naon anu geus dijelaskeun ku Aki Rawit teh. Manehna resmi jadi balad Cimandahong jadi kadang warga Gunung Parawit ngan dibere heula waktu keur ngebak ngebur dina kabeungharan di alam manusia. Harita sabada Jang Salia ngalakonan hirup 2 tahun leuwih. Jang Salia mah geus hasil ngawangun rumah tangga sarta geus boga anak hiji lalaki. Ari pamajikanana lain anu baheula ngahina teh. Sabab maksudna ge hayang mapanas ka bebenekna anu geus ngahina basa jeung nya campah. Atuh sajabana teh kitu. Jang Salia geus hasil jadi jelema beunghar. Imahna gedung, sawahna ladok, pamajikan denok montok. Barang-barang sagala aya bruh di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah. Loba duit buncir leuit, senangah-nangah ning teu susah ku harta banda. Nya kocap ning ieu carita dina mangsa alam pasosore harita teh. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Dina hiji mangsa kebeneran harita teh pasosore malah budak namah desare. Jang Salia jeung nu jadi pamajikanana anu katelah nyimarti darariuk di tengah imah terus parindah ka hareup bari jeung ngobrol sagala diomongkeun. Ti mimiti lalakon hirup lalakon rumah tangga jeung sajabana Salia poho yen manehna boga janji ka siluman monyet kudu mayar caos ka siluman. Berarti akang teh ayeuna mah asa ingat boga sobat anu katelah Mang Kamin urang lembur Cikarang. Geus 2 tahun leuwih teu patepung jeung akang teh benih geus asa sono teh. Akang teh asa kahutangan budi ku manehna lantaran baheula teh pangna akang bisa kieu teh. Apa ditulungan teh ku manehna?
Oh gitunya Kang. Nya. Cik kumaha tah pamadegan Marti lamun segitu. Cek Salia berjeng teu papamajikanana. Leungeun kencan numpang di tangan-tangan kursi. Sedengkeun anu katuhu nyekel udud tina daun kawung. Ingat tangtos ya tukang kudu kanuhunkeun. Kudu mulang tarima kanu geus gede jasa mah. Sabab jalmi makan kudu nyaho kana rasa jeung rumasa. Kumaha karasana lamun hirup sangsara. Kumaha karasana lamun geus aya nulungan tah. Lamun geus kitu Kang kudu boga rumasa. Kudu kumaha ngarumasakeunana. Cek Nyi Marti ngajawab Daria. Sabab kitu manehna mah sifatna. Syukur Nyai. Lamun sekitu mah Kang teh atuh isukan marek nindak alias ini kebenaran pagawean kersase mau mata rugi nyorang nyoceng waktu sopoe wae mah ngan wayahna Nyai wayahna Marti kudu nguruskeun di imahnya bisa base mah anu rek meuli anak lauk ladangan mah ladangan we sakumaha biasana da bodan geus apa lain mangga Kang mangga tangtos abdi oge dijalankeun tapi erek mau panaon atuh ka ditu teh Kang. Daerah meureun aya lengoh naman. Bisi teu kapangi imahna keun bae heula. Aya nama ulah ka itu jeung mawa itu jeung ieu lah ngan engke kadua kalian perlu jangjang jingjing. Tah kitu we keur aya nama. Sabab akang teh can nyaho imah-imahna acan bisi teu kapangi. Cek Salia tegas ngomongna jiga nu sumuhun. Padahal mah koretna atuh menataku. Medit lain dikieuna ngeked cap jahe merengkel. Nya saeus atuh kitu mah tukang. Abdi mah moal riweuh teuing. Kitu eta obrolan. Tekung selila raketek alam reup we peuting. Di luar meunikeun kapoek mata keung. Langit oge atuh ngadadak angkeum mega hideung jadi ngadingding mindingan bentang. Anu biasana masok baranang nyaangan buana. Jangkrik kreang di sarada patembalan jeung baturna ditema deui ku soragaang. Sabot keur kitu cungungung jegug-jegug cungungung aya sora anjing anu babaung jeung ngagogog. Kadengena estuni mata kelewang jeung hariwang. Mimitina mah lalaunan jiga nu jauh. Tapi lila-kulila asa ngadeuketan jeung patembalan jeung baturna atuh puguh. Nyi Marti jeung Salia teh meuni ngarenjag bakat kurewas. Lantaran teu pupuguh di mah teh jadi keung jeung geeuman. Pangaruh tina sora anjing anu babaung. Kacida gedena sabab bulu punduk jadi muriding ting puringkak. Aya naon deui teh Kang nya? Mun asa keung-keung teuing. Teuing atuh akang oge atuh teh nyaho. Nah aya naon ieu? Cek Salia reuwas. Beungeut pias ras inget kana lampahan baheula. Dina mangsa ngajug-jug ka Gunung Parawit. Sarta indit ka tegal monyet. Leng sirah Salia kara salieur. Tetenjoan asara Nyai karoneng diukna ge asa teu napak. Teuing kumaha mimitina. Jang Salia teh ujug-ujug aya di tengah perjalanan we. Kenca jeung katuheunana aya jelema duaan gararinding jeung gagah. Sirahna gemek-gemak ku tapok nu saurang nanya ka Jang Salia. Bade jeung dibarengan ku sora angin anu ngaguruh tapi hawar-hawar. Saya jadi dikenal jika nyoba jijing di jeha. Yang hatu ingat karena janji jeung kewajiban. Nah saha anjeun teh? Rek naon mamawa kuring ka dieu? Ai coba Channel itu. asli dongeng Mang Dedi. Nah saha anjeun teh? Rek naon mamawa kuring ka dieu? Ai coba itu.
Kaulah teh utusan di Gunung Padawit. Rek nyokot caos anu disadiakeun ku nyane. Tapi nyaha di mah eueuh nyanyaon. Nyaha geus hayang balik ka nagara aing aja kumaha. Ceuk eta utusan bari panon mureleng atuh meuning ngagepeg Salia teh. Lantaran maehna kakara inget yen can kungsi caos kasiluman anu mangkuk di Gunung Parawit. Beungeut Salia pias jajantung ratu, hatena deg-degan. Bisi manehna dipapageun dibawa ka nagara siluman. Mangkaning keur mejeuna betah di alam dunya ngagugulung dunya sabab keayaan dina beunghar. Oh, duh ampun. Ampun utusan. Kuring teh betah kene hirup di alam dunya. Sabab hirup teh kakarsa kedeung pisan kuring menta tempo. Deuk niangan heula keur picaoseunana. Teu bisa. Kudu ayeuna sabab ayeuna geus tepi ka nyawan cinincak bangsa lamun maneh betah kene cicing di dunya. Anyak maneh rek dibaung ku gaula. Ajawa pamajikannya nyeh rek dibaung ayeuna. Aduh, ampun. Ampun ulah kitu. Ulah kitu ka kuring teh menta heula tempo saat Jumaah deui. Kuring teh dek nyangan heula sabab ari anak yang pamajikan maduh ulah. Kuring teh aya batur hirup wayahna utusan kaula menta tempo. Ceuk Salia bari ngalengis. Hayang dibere waktu heula keur neangan caos. Utusan anu dua silih reret jiga nu bingung ku pijawabeun. Tapi akhirna mapok deui nu tadi nanya teh ngomong. Panon melong ka Salia. Heug. Ugai dibere tempo sajumaah deui. Tapi lamun engke tebukti, kabasa nyanyeh atawa anak nyanyeh geus dicokot ku kaula. Mangga kitu ge. Kuring satuju. Ayeuna kuring barikeun deui. Nyam kena balik. Nyam. Ku kaula moal tulus ya dibawa. Lang sirah Salia kara salieur. Beungeut pias lir mayit. Terus jajantung ratu jika nu tutunggulan. Hatena lalenyapan, tapi lila kulila mah karasa jag-jag berjag deui. Terus lempang mapai-mapai jalan satapak. Sadangkeun pamajikan Salia nu katelah Marti. Tadi teh waktu salakina ngarasa lieur sarta terus we kapaehan Nyi Marti mah ngajerit bakat kurewas. Terus nubruk ka salakina anu ngulapes kana tangan koresi. Sakujur awakna leuleus jeung baseuh ku kesang. Kang Salia kunaon teh Kang? Kunaon duh? Nah, ya wae pikiraneun teh kunaon? Nah kunaon akang teh? Marti hadita ngaguyah-guyah ngagugulung salakina. Anu ngahep-hep tedek ngomong, jajantung karasa keneh kategan. Tapi teu beunang ditanya. Nyi Marti gugup terus atuh kaluar ti imahna. Maksudna mah deuk minta tulung ka bapakna anu imahna kahalangan ku kulah. Tapi barang geus tepi kaburuan kaayaan ngaledak mata katir jeung mata keung. Angin ngaguru handaruan. Anjing babaung ting cungungung. Sarta loba dedengean anu teu puguh. Aya naon eta naon sababna kaayaan jadi kieu? Pikasieun palang siang aya juri dia. Cek Nyi Marti bejeng undur-unduran. Rek asup deui ka imah teh niata mah rek ka bapana jadi teu tulus. Sabab teu wani leumpang sorangan dina kayaan kitu. Jaban ninggalkeun anakna. Atuh Nyi Marti teh balik dewe ka imah. Nyamperkeun ka salakina nu masih keneh diuk dina kursi. Ngaleh-leh jika geus teu aya nyawaan. Gek Nyi Marti diuk deui dina urutna tadi. Terus ngaguyah-guyah salakina. Ya Kang Salia gugah atuh udang atuh. Nah kunaon bet kerak nyangkerek kitu juga mayit. Udang atuh Kang Salia. Ya kuring sieun, batur. Kituna teh atuh bari jeung ngagebi-gebi awak salakina. Lila kulila bray Salia beunta terus cengkat launan. Jika nu ngerasa heran, pok karita. Aduh, rewas akang teh ngimpi mun asanya. Kang Salia kunaon atuh? Geus eling teh acan meuni. Nah ngimpi naon ngimpi teh? Nyi Marti nanya bari jeung nyakel kana leungeun salakina.
Panon melong kana beungeut Salia anu pias lir mayit awakna camewek diis. Eling akang manyai, tapi kunaon kitu asa rewas teuing. Cek Salia malik neuteuk. Jajantung mah beuki ratu kesangna diis menikeun ka Nyororo. Atuh barabat Nyi Marti ngadongengkeun kajadian tadi. Yen salakina teh teu puguh-puguh ngulahek kapaehan nyangkerek na korsi Salia lila. Atuh puguh ngahuleng Salia teh. Ras inget kana kajadian tadi nu asa aya dina alam impian. Lila kulila pok Salia harita. Paingan atuh akang desanya nama aya nu mawa nyai. Sabab tadi teh balik keur di tengah perjalanan. Tapi nah hari inget bet aya kajadian gitu. Naon sababna nya? Kitu ceuk Salia bingung. Nah saha nu mawa akang teh saha? Jeung dinaon sababna atuh kaayaan ayeuna jadi geuman kieu. Kuring mah teu ngarti Kang. Sieun jeung rewas akang oge teu ngarti komo nyai. Yuh urang sare pene oge bisi ayeuna naon? Nya hayu atuh. Da memang nya keum jadi mah. Tapi ke pantosan ditulakang kana wayahna nya. Pariksa heula Kang. Kuring mah keum Cek Nyi Marti berjeng nunjuk kana panto hareup anu geus nutup tapi can ditulakan. Teu loba carita, Salia jung nangtung sarta kotrek-trak nulakan heula panto. Sanggeus kitu mah terus ka jero imah sarta tekung salila blus ka kamar. Jepe jempling teu aya sora nanaon deui. Kasugri para wargi. Tunda kaayaan di jero imah. Kocap ning di luareun imah. Kaayaan alam di luar geus biasa deui. Teu matak sieun jajauheun keung. Ngan poek nama angger we meuni meredong teh katempo curug-curug acan. Dina kaayaan kitu jangkrik mah reang di sarada. Jiga anu nyeungcerikan panjangna peuting. Eta kabeh kadenge ku Salia nu aya di kamarna sabab manehna mah di sadugna sare teu bisa reup tibra. Da puguh pikiran ku malayang keur meujeunna kaweur. Ari ras ku kajadian tadi sajor di ngagoler teh pikiran Salia mah ku malayang we ka mana-mani. Duh. Kabina-bina teuing ieu aing poho. Nah geus sabaraha taun aing teh geus aya 2 tahun atawa acan. Jadi nu beunghar teh da asa can lila kaseubeul hirup di alam dunya teh. Imah ge kakara boga hiji tapi naha atuh ka aing bet aya nu nagih. Nanaonan nya? Salia ngahuleng dina pikiranana kokolebatan gambaran-gambaran baheula. Dina mangsa mainna mimiti datang ka Gunung Parawit. Komo waktu nempok monyet mandah nama. Kacipta deui jelas rei bulu punduk muringkak. Sieun jeung keung kabina-bina. Kumaha ieu teh nyeuna aing teh jadi borangan. Nya meureun geus 2 tahun ti saprak ka Gunung Parawit teh. Mun kitu carana mah aing teh kudu buru-buru neangan keur seba. Nah kumaha ieu? Salia jadi ngahuleng. Mikiran jalma nu sakira bisa dicaoskeun ka siluman. Salia ngarasa lebar jeung watir lamun sekudu masrahkeun anak atawa pamajikan. Tapi barang keur bingung kitu ras inget ka Mang Kamin anu bareto babarengan ka Gunung Parawit. Sarta henteu tulus munjungna oge Mang Kamin mah. Atuh meuni asa ngemplong hatena teh sabab aya pijalaneun anu hade. Disangkanaku Salia mah Mang Kamin teh henteu tulus mujana. Channel Jigana Berkah teh Segara, aya meureun di channel lembur. asli dongeng Mang Dedi.
maki jeung kudu bingung-bingung. Matakna lamun datangan Mang Kamin sebakeun ku aing ka siluman. Sabab manehna macan puguh hasil munjungna. Tangtu aina teu sangsara keneh we. Tah, ku aing rek ditepungan, rek diolo sangkan daek narima duit ti aing minangka panyumbangna ke Syah. Didatangan isukan mah kitu ceuk pamikirna Salia. Manehna aya niat rek nyebakeun Mang Kamin jadi caos. Nya sanggeus boga pikiran kitu mah teu karasa. Reup Salia sare kalawan tibra. Teu usik deui dibikeun ka isuk. Ari sabab anu ngaganggu kana alam pikiranana geus teu aya sabab kaupahan ku ingetna ka Mang Kamin. Anu kabeneran tadi teh tas diobrolkeun jeung pamajikanana. Kasugri para warigi, panjangna alam peuting ti kacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isuk-isuk harita teh. Manuk recet di sarada mapaesan keayaan alam isuk. Hayam jago reang kongkorongok belah wetan hibar ku cahaya sang batara surya. Nugas mimiti medalnya angan buana panca tengah. Sigana ayeuna aing kudu init ka Mang Kamin lamun henteu teh moal cilaka. Bakal cilaka aing. Jumaah hareup kudu geus sadia keur seba. Aing kudu mawa duit anu cukup keur ngolo-ngolo si Kamin. Tah, sakieu ge cukup ceuk hate Salia bari jeung mungkus duit ku kertas. Terus ditunda heula dina beungeut meja. Geus kitu kadewok kana baju kameja nu pang anyarna rap dipake. Tapi kakara oge diasupkeun dua leungeun. Keur ngancingkeun harita teh pok teh aya nu ngaharewos harita. Salia, nah hari maneh wani-wani make baju alus. Anu saha eta teh? Eueuh ka era. Aduh, kitu ceuk nu ngaharewos. Atuh mending ngarenjag Salia teh. Terus ngalaan di baju anyar nu anyar keneh anu alus. Ditelepan deui we sarta sup-supkeun deui kana lomari. Kop kana calana weuteuh anti saprak meuli cankung si dipake. Ayeuna rek dipake ku manehna. Sabab boga rasa yen manehna rek nyaba jauh. Kudu geuning meureun. Tapi jeung mangsana rek dipake ngang deui kadenge nu ngaharewos ge gireunana. Salia, nah hari maneh wani-wani make calana alus. Nu saha teh? Aduh. Salia ngalaketei hatena. Arek baha teu wani. Kapaksa atuh eta calana teh dilaan deui. Terus sok ditunda deui dina lomari. Salia sakadapan ngahuleng. Manehna ngarasa bingung. Tungtun ret kana baju kampret hiding anu geus kucal. Kop dicokot. Terus dipake beri jeung ngagarentes jroning hate. Kudu ieu we jigana badanna ieu nu butut jeung bau kesang cik. Rek aya nu ngomong atawa moal. Rap eta baju dipake. Tetela make baju eta mah eueuh nu ngaharewos. Terus Salia kaluar ti kamar bari jeung nyakuan duit anu tadi geus disagikeun. Kang Salia, berat tuang heula tutung saya gitu. Cek Nyi Marti bari jeung nunjuk ka dapur. Di dinya geus sayagi sangu pulen jeung deungeuna sagala aya. Malahan mah aya daging hayam sagarupa. Kagak nyai keke lebar. Akal teh bener asa lapar ye. Rek ang heula. Lamun henteu mah atuh bisi salatri jalan mangkaning jauh ka Cikarang teh. Cek Salia terus ka dapur geek diuk dina kursi. Nyang hareupan meja makan. Kadewu. Nyuk sangu sacukil. Kadewok na daging hayam lebah pingpingna. Nah atuh.
Eta daging hayam barang rek digegel, pok deui aya anu ngaharewos. Sakali ieu mah jiga nu ambek kadengena teh, asa ditompokeun kana ceuri. Saya nyaha manye kumaha mani dahar ngeunah. Anu saha eta teh? Aduh. Sok daging hayam nu punggil teh ditunda deui. Tungtungna manehna mah jeung cengek we kalawan jeung uyah. Jika anu ngahalangan kana kalimatan Salia. Lang Salia ngahuleng. Manehna rada handeueul ari kitu-kitu teuing mah. Parang dene kitu rek baha teu wani sabab ngarasa yakin yen anu ngaharewos teh siluman ti Gunung Parawit nu mangkuk di imahna. Nya kajeun atuh kitu mah aing rek nyatu jeung uyah. Cek Salia bari jeung celebek dahar, huapna badag celetrok ngegea cengek guluntungan, camoy lak diteureuy semurusuh. Kitu jeung kitu nepikeun ka beak sapiring. Kejona buki gede ngan leungeun dengan aweteuh. Da teu meunang dahar anu ngeunah-ngeunah sagala ngirit jeung sagala waluran. Teu kungsila eureuleu Salia teh teuram. Geus rengse dahar terus kadeketan ka pamajikanana. Nu harita keur ngosrek we sasapu di tengah imah po. Marti, akang teh rek indit kalebur Cikarang teh rek nepungan ka Mang Kamin kade. Di imah sing ati-ati ngajagana pokona mah bisi budak ulin kanu jauh atawa bisi kasih sikulah. Mun ceuk aya anu meuli anak lauk pek we ladangannya. Sing bener nimbangna mun aya anu nagih bejakeun we keur eueuh nya. Mang Akang, kan urang jalankeun ngan kade atuh di jalanan sing ati-atinya bisa aya itu ieu maklum Cikarang teh jauh nya. Nya sanggeus kitu mah kalawan tarap ikan cering Salia indit deuk ngajujug ka lembur Cikarang lemurna Mang Kamin. Hayang tepung jeung Mang Kamin cenah Salia teh. Di jalan teh sumpang simpang kanu sejen. Estuning satuhu kana tujuan anu tamtu. Jongjo numpampah muru kacil karang. Kasugri para wargi, urang gancangkeun lalampahan Salia ka Cikarang. Teka kocap lila di jalan. Ayeuna urang kocapeun geus tepi we. Salia harita geus tepi ka lembur Cikarang. Malahan mah geus lempang muruk ka hiji toko. Da menang pituduh ti hiji budak waktu di jalan. Yen imahna Mang Kamin mah aya tokoan cenah. Salia rada heran di hatena sabab anu rek didatangan teh geus beunghar malah boga toko jeung imahna gede meuni agreng kitu numutkeun beja. Buah-buah nyalahan yeuh ceuk geureuntess ning hate Salia. Bari jeung terus jampurkeun ka hiji awewe nu aya di eta toko teh alihan ti biiting pamajikan Mang Kamin. Apunten Bu, bade tumaros. Salia hormat pisan ngomongna. Mangga Ujang, bade ka saha? Cek biiting melong bari nanya. Keke. Abdi teh pun Salia 3 lumpit Ibu. Maksad teh bade temangan ka Mang Kamin. Nah palih mana bumina nya. Laras kitu ieu atanapi Alah, Jang Salia ieu Jang Salia teh nuhun atuh Ujang. Mana kalebet pekan tenan, da kalarasan mana nuju aya sok kalebet Ujang. jantan laras ieu teh bumina Mang. Laras Ujang laras. Biiting someah pisan. Lantaran mahna geus dibejaan ngeunaan Salia. Atuh puguh Salia teh bungaheun lantaran pribumi teh akuan pisan. Mohon atuh Ibu sumung mangga nuhun. Adi laras mah ieu nepangkeun atuh. Memeh kajero teh Salia munjungan heula ka biiting. Muni rengkuh tandaning hormat. Gap ku biiting di tampanan. Bari jeung nitah kajero malahan mah dibarengan ku manehna. Salia diuh dina kursi ditepas ari biiting ka tukang heula semurusuh. Ngabejaan ka Mang Kamin anu harita keur ngomean kandang hayam.
Sajroning kitu Salya teu waleh ngarasa heran. Sabab jauh tina sangkaan manehna. Mang Kamin teh ditaksir ku manehna mah masih keneh miskin. Tapi kabuktianana asa ngeleuwihan ti manehna. Atuh puguh Salya teh jadi bingung. Sabab eueuh alasan keur mere duit ka Mang Kamin. Daerah ari beunghar mah. Beu teu ngarti. Nah kumaha ieu teh nu saenyana cingan aing hayang nyaho. Hayang geura bukti nah nya Mang Kamin nu bareto babarengan katega monyet teh kitu. Ceuk Salya bari jeung rada teret. Netenan kaayaan di jero imah Mang Kamin anu pretek loba paparabotan estuning matak betah. Keur kitu kurutak Mang Kamin datang dituturkeun ku Biiting. Atuh puguh meni bungaheun jauh kana oge geus ngomong Mang Kamin teh. Mang teuing kumaha jama? Meni nawas Jepang tadinya Mang tadi ka ditu. Selunu Mang Kamin ngadeukeutan ka eta semah terus geek di sasalaman. Meni paguh jeung Salya teh anu nyarengeh we bungaheun. Duh, bagja pisan Mang. Tiasa tepung di dieu urang teh ayeuna kumaha Mang Damang aya badak kahjang. Teu susah-susah teuing aya majang. Modal Ci Ujang teh mangpaat ayeuna geus karasa hasilna. Nyuhun Ajang, nyuhun. Mang Kamin ngomong kitu pikeun nutupan bohongna nu bareto. Nu kungsi diomongkeun ka Biiting. Da harita aya di dinya milu ngariung pok di harita Biiting. Mohon atuh Ujang, harita teh Mang ngadongengkeun nya dipaparin. Pimodal teh ku Ujang, bagi Mang nuju kasusahan teh ayeuna aya berkah anu tadina sangsara teh ayeuna mah kieu geuningan. Tiasa menyat meusan, ieu sadaya mangpaatna tina kamurahan manah Ujang. Hatur nuhun kasep ku Ibi katampi. Ai Salya rungah ringeuh teu ngartieun. Lantaran manehna mah asa teu rumasa mere duit ka Mang Kamin teh. Da harita teh Mang Kamin jeung manehna sarua teu boga duit. Sarua sangsara balangsa. Tapi kasusah kitu teu lila. Manehna kaburu sadar yen inget kana omonganana anu ditujukeun ka Nyi Marti. Yen kungsi dibere modal ku Mang Kamin keur alasan wungkul. Duh, bagja temenan pami kitu mah atuh Mang oge Bi. Abdi ge ngiring bingah, da kitu pisan anu diharapkeun ku abdi oge. Urang sadaya agi aya di kamajengan. Boh, tanina atara pidagang da geuning, tos katingali mamang mah tiasa noko segala rupi. Ki Ujang jalannya mah nu majak nyuhunkeun pisan ka Mang cek ka Ujang. Suguhan cuma cing muanya tuh ujung suguhan ngobrol we teh. Nya ke Ujang antosan sakedapnya urang nyerahkeun cai-cai geura. Cek Biiting ngojengkang ka dapur dek nyokot cai enteh jeung caneutna. Dina kasemetan kitu Mang Kamin buru-buru ngaharewos. Munya kaget Jang. Mang teh ngabohong ka ibinya. Jeung ngabejakeun yen tas kikituan. Kadi sing bisa nyemutanana nya. Lalampahan urang duaan ulah ngabejakeun lalakon ka Gunung Parawitnya. Sorry. Kartos mang. Moal atuh mangga mah tuh aku moal nih ngaguar halakon eta da abdi kitu. Kitu kumaha? Ka pamajikan abdi lah teu bebeja terus terang. Tapi abdi mah kaget nah di mana hasilna Mang. Salya neuteub seukeut ka Mang Kamin. Hayang yakin kana kayaan Mang Kamin anu asa leuwih beunghar batan manehna. Tulus emang maka gunung karuhun Jang. Tiditu dibere modal. Ari Ujang kumaha sih? Hasil teh henteu beunghar teh. Aya berkah Mang. Kuring teh hasil nama hasil. Malahan mah ayeuna oge boga anak hiji geus boga usaha nu tetep. Kaditu atuh Mang geura tempo abdi. Heeh kan syukur-syukur kitu mah. Mun geus kitu mah yakin atuh nya Mang Bung ayo. Cek Mang Kamin ngawit. Pedah harita kasapih ku datang Nabi Iting. Anu harita mawa susuguh keur Salya. Sanggeus ditundaan eta susuguh dina beungeut meja. Biiting nawaran ka semahna sarta sasadu moal bisa nyang hareupan lila-lila sabab toko eueuh anu nungguan.
Hatur nuhun bi katampi pisan mangga sing raos-raos we di toko. Cek Salia. Leos bi iting mah ka toko. Teu milu ngobrol jeung semahna. Atuh Mang Kamin menibungaheun pisan. Lantaran lamun kitu mah Rusiah moal bocor. Sabab ngobrol jeung bi iting teu pati laluasa. Moal sagala diomongkeun. Nya harita keneh Mang Kamin jeung Salia uplek ngobrol. Muni sagala diomongkeun. Lolobana mah ngaguara lakon masing-masing we. Salila neangan tareka hayang beunghar. Salia jeung Mang Kamin sarusiah ngan dina hate leutik masing-masing aya niat anu kurang hade. Sabab Salia geus yakin rek niat goreng ka Mang Kamin. Deuk nyebakeun Mang Kamin ka siluman monyet. Mang Kamin ge na jero hatena teh kitu ngarah anakna terjadi korban. Ngan moal ka ayeuna cenah. Engke we geus nincak kana mangsatna. Sanggeus Mang Kamin jeung Salia ngobrol ngalir ngidu sagala diomongkeun. Salia diajak dahar ku Mang Kamin. Disuguhan sakumaha biasana. Salia ngarasa heran sabab di Mang Kamin mah barang dahar teh bebas dengan kejo ngeunah. Pakaian Mang Kamin jeung pamajikanana gining, awak lintuh, atuh bari jeung dahar teh ngupat jeroning hate. Duh nakumaha ieu teh nya. Bet asa beda-beda teuing jeung aing. Katempona mah Mang Kamin teh benar-benar senang. Awak lintuh jeung bersih pake ginding dahar seubeuh jeung ngeunah. Nah, ari aing pedah naon yeuh. Kitu nu kapikir ku Jang Salia. Parandene kitu teu kateterusan. Lantaran inget deui kana paniatan anu utama. Nah kudu kumaha carana meunangkeun Mang Kamin rek dicaoskeun sangkan bisa disebakeun ka siluman monyet. Jang Salia can manggih akal. Datang tu Mang Kamin moal daekeun lamun dibere duit sabaraha wae ge. Sabab ayeuna mah geus beunghar. Atuh Salia dahar teh caman cemen sabab loba pikiran. Neangan akal tarekah sangkan paniatan laksana. Daharna henteu mirasa sabab batin henteu nganci kalah ngider ku malayang. Tonggeret reang di sarada patembalan jeung pada baturna mapaesan alam Cikarang dina mangsa sore harita. Sedengkeun Jang Salia anu nganjang ka imah Mang Kamin. Sareng sena dahar geek di dariuh dina kursi di tepas sarip. Mang Kamin nyokot rokok bodas di toko. Sor disuguhkeun ka Salia ngahormat ka semah. Ngarah mina nganjang maksudna mah. Mun diteruskeun ieu waktu cukup mangsanya kapan can para pemirsa. Ieu carita urang tunda heula insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris naratas bagian anu ka-18. Hatur nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.